Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cak Kangjeng cak malaikat Jibril, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Cak Kangjeng Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamdu. Urang-urang nyaho beta kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Simkuring khususna umumna urang sadayana dina saah ieu tiasa kempal di dieu ku terdorong rasa cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasulullah, cinta ka para warasatul anbiya. Ku modal cinta etalah alhamdulillah di mana aya pangawasan urang selalu hadir hayang dibeungkeut jaga di akhirat supaya dihijikeun jeung ahli-ahli Allah. Bahkan polisi ge polisi wari hadir hayang ngahiji di akhiratna lain jeung Jokowi tapi jeung Allah. Sabodo di dunia mah kumanyana bae tah mah, di akhirat mangke orang butuh ka Allah, butuh ka Kangjeng Rasulullah. Anak kula sok nanya, "Bung besi polisi, bung ka ditu ieu ceuk kula polisi ge jelema." Cek emang jelema. Jelema lah. Sekali deui alhamdulillahirabbil alamin tanpa aya muatan-muatan urusan-urusan pilpres. Urang menuju ke akhirat supaya urang kabehan terbuka hati urang. Dunia masa pira dunia nu jadi presiden paeh, nu jadi gubernur mah sarua, jadi polisi modar, jadi masyarakat koit sarua kabeh. Kiai geja paeh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih kena terkurung ke suasana Idul Adha, lebaran kurban. Nu alhamdulillah di Indonesia mas ragam Rabu sebab malam minggu teu hasil ru'yat dipaksakeun dia moal bisa. Jatuh pada hari Senin, Senin Salasa Rebo ngahenen karasa jero. Maksudna lebaran Rebo si masuk aju macem-macem. Geus atuh lebaran Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu masih keneh tasyrik. Lamun urang ngajujut tina masalah kurban, kitab inti nama tina Al-Quranul Karim urang nempos sejarah baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala. Lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana teu nurut ka raja paehan bui. Masya Allah kan Namrud mah sarua jeung Firaun. Mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun. Lah orang maningan cara Haji Jaya baik itu tah.
Memang sudah mencitan jelema be gitu. Kanjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah. Sanggeus dakwah. Eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan. Tetapi ngaran-ngaran raja atuh. Di jalan buluh Ibrahim. Paehan. Cek para penggawana Maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakan, ngagedurkeun seuneu nu luar biasa, nu mawaan kayuna himar. Himar teh ngaranna begal. Teh himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae. Lantaran boga salah mawaan kayu jang meuleum kakasih Allah. Dak sorananya nama kos cerik mun urang ngadenge ye Amir mun hees okos himarnya na aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah himar terek jaritakeun lawan ieu barek jaritakeun kasimpulanna mah Kanjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleuh. Masya Allah karim lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleuman dibeuleuhna Kanjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel cek urang Cilongok mah jepretan ya pada bae jon kimrine gewe ya pada jepretan lah dijepretkeun cet blek kada seuleuh sakitu ngagedurna dikhitab ku Gusti Allah ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim. Hei sana awas ya cek Gusti Allah sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuneu. Masya Allah jadi naon atuh cak seuneu aing ieu kuli barda tiis meneh wassalaman awas jadikeun kasalamatan. Eta Kanjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana Masya Allah tiis dan luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi Ibrahim teh nyekelan sana tiis awat cenah Masya Allah langsung Kanjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alhabatan di AC sare kuari ge lamun anu HS ieu kateurehan Nabi Ibrahim ye kuari kateurehan Nabi Ibrahim Masya Allah kari di samping HS sare tatangkalan jara radi nungaran anggur nungaran apel nungaran jeruk berbagai-bagai bubuahan. Masya Allah Kanjeng Nabi Ibrahim hudang kaget ieu baja apel ieu baja jeruk tuh Kanjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seuneu bubuahan loba di Imah Haji Pendi mah urut loba di hees di padang hees eueuh komo tatarina Allah mah atuh Allah bae geus. Nah ieu ge khawarikul adat teh termasuk min jumlati belah kencai mah ya Kanjeng Nabi Ibrahim istimewa Masya Allah dan bantah kuari sok diwirid ku urang Cisoka kaki Wahab gamenta coba ge Ki Ato Ki Nurjaya pernah kukula dibere wirid ji wirid ku Ki Nurjaya langsung nyekal seuneu tutung udah jelakeun ka kula ngawirid aja teh khusyuk. Masya Allah Haji Pendi dibere deui ku kula kuari ge buukna putih keneh eta teh urut ka beuleum tadina beureum bari putih
bahkan mun dibuka calanana putih jerona gitu sakujur awak putih kabeh tanda geus tereh ka ditu. Nah guys, kesimpulan nama Kanjeng Nabi Ibrahim salamet. Kanjeng Nabi Ibrahim dibelem di mana cenah kieu tempatna? Turki. Besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kanjeng Nabi Ibrahim, yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu. Kuari nyencelengan sapoena 100 perak kadituna 50 juta. Sabaraha tahun enta sih? Kaburu parae. Di Turki, Masya Allah karim. Kanjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem. Tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kanjeng Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, anjeun berangkat ke Syria, Syam. Kanjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Syria, ke Syam. Tidinya Kanjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung. Berangkatlah Kanjeng Nabi Ibrahim munajat, diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah, nu bakal dibere ku Gusti Allah, naon nu dipenta ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim teu loba pamenta, Rabbi habni minas sholihin. Gusti, di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti, abdi teh nyuhunkeun putra. Lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna. Aisyah kadar jang tukang nonton TV maulah Gusti, jang kadar sakadar WH-an WH data tuntung nama ulah Gusti, jang sakadar mangun cimpong mah teu hayang abdi teh Gusti. Abdi mah hayang minas sholihin, abdi mah hayang dipasihan putra anu sholeh. Masya Allah, ibu bapak penta ka Gusti Allah. Jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam. Dina ayana kiai na teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama. Ulama teh ngembangkeun agama, di mana celek ngaji, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara. Nu nagarana lain bentuk syariat, nagarana negara jurig di Indonesia. Canu mimilu jadi jurig. Mandek kiai nu mimilu di negara, kiai caksia sama aing mah toser doang. Ai polisi mah emang tiba heula jadi jurig ya nama. TNI jadi jurig ya mah, emang jurig negara ya nama. Atuh kunaon kiai haju ka babawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang, agama jadi acak-acak. Inilah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai, asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai? Eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinya teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehanana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai
masuk di DPR itu niat dakwah tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun rarang sadan. Kiai baheula nu asup ka Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh Kinurjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon? Au, cau tolol. Au. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau. Au. Hei, kiai, cau. Au. Nah, barang kukurang geus diservis, wari bisa nyana cau horeng. Nah, ieu Ki Subandi geus diservis we. Cau. Ki Wahab mah, wari ge cadel keneh lauk nyana mah. Eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi, Masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung. Istrina Siti Hajar ngandung, Masya Allah, borosote seorang anak lalaki kasep nauh tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleuti dia ya. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon gara solear kabeh. Komo ieu raja solear ieu mah. Kasep ngan pada ubuntutan doang. Atau tinggal kurang dijieunkeun bae kuari. Waduh kasep. Ya Allah ya Rabb, Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep. Imimiti tarangna, halisna, irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail. Naik 10, naik 11, 12, 13. Masya Allah geus menghampiri balik. Luar biasa kasepna, loba awewe anu penasaran hayang leuleuk Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna. Eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah. Seubeuh bae. Urang lamun kuari seubeuh neuleuh beungeut haji peni lapar bae. Lapar. Malah keluar peureup. Masya Allah. Bedana Kangjeng Nabi Ismail nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabb, dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi gulamin halim fabasyarnahu bi gulamin halim. Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah, dibere pangbubungah. Ya Allah bi gulamin halim, dibere anak nu ngaran Ismail. Halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa, disebut aris. Sabar mah loba, tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa. Istimewa. Bunga nu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar, di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa. Eueuh pibendueun indung bapa resep ningali anak. Jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna. Dina salian ti capetang cerdasna. Dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah. Masya Allah.
Du jadi bapak jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa. Masya Allah kan. Lamun urang boga anak kos kitu ngeunah. Ieu mapan anak dihudangkeun isuk-isuk waes dah. Lain hese deui cak urang Jogja waes dah. Geus leuwih ti hese tah berarti tah. Dina hudangna masyaallah teu daek mandi. Teu daek mandi, pugu ngising di calana. Geus teu daek ngisang-ngisang acan. Ceurik. Indung bapana lamun teu make pangitik atuh hese teh budak. Deres di Cilongok mah budak leutik, di Cisoka mah, di Cisoka geus gede ge teu daek mandi tolol. Geus tolol, aki-aki ge teu daek mandi keneh bae. Ieu bedana Cilongok jeung Cisoka teh seperti kitu tah. Di Cilongok mah isuk-isuk daek budak mandi sanajan cerik-cerik ge. Di Cisoka mah kolot teu daek mandi. Masya Allah. Mantak ambeuna ge rada lain deui ya sana. Nah, barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim diberi impian ku Gusti Allah. Impianana model. Impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail. Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancak titah mencit anak. Sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe. Nu ngaran munding 300 munding, onta 100 onta. Lain dina bulan haji bae. Ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang. 300 jamus munding. 100 onta. Ya Allah ya Rabb. Datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging. Kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe, nu resep onta daging onta, nu resep munding daging munding. Kabeh ngarasaan. Datang ke malaikat kageteun malaikat. Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing. Masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh. Ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging. Beak kabeh ku kiai. Lain di dieu di Blaraja. Lain Masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi. Loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang Blaraja, KTP-na mah urang Cisoka. Aya kemodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka, nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta. Ya Allah dibere saparapat on. Dibere saparapat on. Hajuku nyana ditusukan, digarang. Ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang. Tungtungna makan didoakeun ku nyana teh ku galedeg teh kiatok. Ki Amir dan eta tega bagi blon. Masya Allah komo tukang mencit kulit dibawa kunyana, hulu dibawa kunyana, ceker dibawa kunyana, jeroan dibawa kunyana. Hei ieu kumaha lalakona. Masya Allah talancuh nage talancuh dibawa. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya kunaon jadi kos kitu. Orang dititah kunyana. Kangjeng Nabi Ibrahim. Pohara Kangjeng Nabi Ibrahim. Dalahar kumaneh ta 1000. Dalahar ta kumaneh 300. Man munding ta dalahar kumaneh onta. Ya Allah ya Rabb. Masyarakat mika cintana luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nya nama bebereanana nu pohara. Eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah, Palestina Suriah, Mekah Suriah, lantaran Suriah teh pusat perpasaran, pusat pasar di mana bae nyieun kam-kam, nyieun pos-pos, jang pedagang-pedagang, jang musafir-musafir nu liwat, setiap liwat kadinya kudu disuguhan. Ya Allah ya Rabb.
lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharan teh ieu sedekah. Mandi ribuan hewan disedekahkeun henteu nyaah. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ieu hewan milik Allah lain milik kula. Kula teu ngarasa ngapimilik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katut esina nu Allah diinstruksikan ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan andai kata kaula boga anak kula mun diinstruksikan kita dipencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah Masya Allah kan iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa falamma balagu ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapana bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah inni raaitu fil manam abah tadi peuting ngimpi naon abah anni azbahuka abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail fanzur madza tarok coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun teh kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail faqala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin Kangjeng Nabi Ismail abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah if'al ma tumar laksanakeun perintah Gusti Allah nitah mencit abdi ya Allah ya Rabb pokona mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin abdi persilahkeun ku abah pencit di mana instruksi Allah urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa hajut titah dipencit ambu-ambu meureunanan Gusti ieu banyak kudu mencit anak maningan haji pendi pencit daripada mencit anak mah janjana manggil mangpaatna Gusti ya Allah ya Rabb coba eta datang kacak tatangga eta bae cenah Gusti ya mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun nu mantak geus doakeun atuh geus mangpaatna tuh pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim dibaca ku urang faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin kula mah lamun maca ayat eta ngahaneng bekos ku bode etek sekula teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah urang majol anak Masya Allah geus mamawa kampak ya bah kampak leutik ya bah emang jang naon tarang abah ya maksudna naon sia belikan motor bah lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah sial teh orang Cisoka mah garoblok
siana naonan cak abah pan kula di pegahan besina ge ku abah memeh ka batur ka abah heula goblok ibu dah ieu bae seminggu motor eueuh awas mun teu kaca tarang nu kadua adina geus mau martil gede be mak awas ieu mah ieu naon lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji sial boga anak karari amat sia ieu naonan teu bisa naonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas masyaallah imah hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajikanna anak orang jadi karari bongan sia si pasantren modern cakaing ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling gara gaji ya gara-gara di pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah mangkaning tah tu pasantren modern acan nya nama asan mah sakola hasil sakola mah kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan jahat sama kos kitu mah itu jadi polisi atuh polisi ge modal lah priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak urang deres kene sakieu mah ye nu bener tungtungna nu bener boga anak teh masyaallah nah pasantren ke coba tanya daikeun teh pasantren salap Pak nya nama paling ge nyicingkeun ti Mama Marti paling ge nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya hayang naon sambargan sia ieu balik pasantren ngomong-ngomong mah hayang naon umur ge sabaraha mah umur pasti nanyakan umur emang emak tilok ngitung iya kula iya nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah paling ge kos kitu doang ulah leuwih ti 30 mah waduh bibit kolot dia ka ditu mah tah eta paling ge sakitu santri salap bang demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh si anakan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus basantren ye di dieu tigan mah ye di dieu sanusi ye di dieu umul barohin mak pinuh ku katauhidan mak mama tugas mah ngawinkeun ka ditu mah urusan kula masyaallah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mangke ge hese-hese teh mah balik deui ka emma mah eta santri paling ge sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat aya nu tarekat aya nu hakikat kudu bisa tengah hakikat mah bau budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup kudu jasa mah teu kan ngeunaheun make salaf mah masyaallah segala rupa serahkeun ka Allah lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abi teh hayang sugi sanupang sugihna Allah penta kanupang sugihna abdi hayang gagah sanupang gagahna Allah penta kanupang gagahna abdi mah hayang kuat nupang kuat dasa Gusti Allah penta kanupang kuatna hayang naon penta ka Gusti Allah kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon urang cisoga mah menta kamomonon atuh segala ke Gunung Kawi segala macam-macam minimal minta tulisan kaki Nurjaya bukunya lagi susah susah Allah minta ke Gusti Allah sugi nu minta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu anu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah nu minta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak
kaulah ilmu anjeun ilmuwan munawah kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaulah ilmu anjeun la ilma lak ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari baik kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing Mirza 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti kolam datang tek ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya ti kolam Muhammadun datang ka bab ibtida poho tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab naon nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae tulis beres dicabut tah itulah para jamaah luruskan ke Allah ulah di aku ilmu teh kurang no Allah gunakan sesuai jeung perintah Allah insyaallah batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan nu bantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung kula barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam diundang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abu Yardani emang kumaha kitu Kiai abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abu Yardani kula eta amun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha abah kori nya nama bisa ceramah nya nama bisa mamaca nya nama mamaca tuh nya nama adu kikieuan bae asakanya nama tolol meureunana mamaca kudu berobani nya nama bisa Masya Allah sagala bisa Caki Ardadi mah di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka rajeg eta teh meunang ngadidik Abu Yardani istimewa dan mantap berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah ieu mah kula mah lain undangan Ki Subandi ja lain kula mah undangan Abu Yardani ngan wasilahnyana sih gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis Kangjeng Nabi Ismail alaihis salam kita dipencit nurut mudah-mudahan orang diberi anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana amin ya robbal alamin akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah ieu anak pandian nu rapih geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapih minyakan cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan-makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus disisiran diminyakan
serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, dituntun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang. Dina hate ibuna pan deuk makan-makan si mau belati, pan mawa tambang, tapi teu nanya. Geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar. Datanglah Kamina. Begitu datang Kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah kita mencit anjeun teh wahai Ismail. Cek Kangjeng Nabi Ismail, di mana Allah ngainstruksikeun? Siap. Kula dipencit. Masya Allah kan. Ngadap di wasiat cek Kangjeng Nabi Ismail ka abah. Di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku urang. Nomor kadua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi kusebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail yeuh bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna. Masya Allah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu. Masya Allah kari. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail, Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana. Mangga bapak abdi besi rek dipencit. Begitu di talian Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim, jol teh iblis. Cek iblis, wahai Ibrahim, aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh. Atuh kunaon maneh ieu mencit anak? Ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah. Selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit pencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh cak iblis ieu bagus moal bisa cenah teh mah moal bisa dirobah ieu sia emang aing teu nyaho cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia aing nyaho ka dia teh lain manusia dia tolol buat dia mah asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkaseuh lah harita meureun nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel. Begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar joder timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta
berarti katimpah eta. Allah baca. Aduh cak iblis teh aing kasih baik kos kieu cak kitu. Lah mal mundur aing mah. Kajian kumaha ge aing datang ka ibuna, manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak. Datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh. Allah 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 Allah. Beuh. Ngeunaheun tah lamun nyaba ke hiji awewe-awewena bari nyakelat tasbih. Tiis hate. Allah Allah Allah. Ya malain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ayah di mana? Tuh keur nonton TV. Masya Allah. Malah ayah di Cisoga balik di Panggang. Eta Allah Allah Allah. Nah, cek iblis. Assalamualaikum. Salam. Ieu hajar mohon. Nyaon teh? Anak Ismail tuh dek dipencit. Wah, banyak bapak mencit anak. Ih, kuari geus digolerkeun. Naon cenah nu mantak dipencit? Nanya teh ka Ibrahim. Nanya. Naon eta nu mantak dipencit? Nya nu boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah. Coba gerakan itu. Salaki kulama nabi. Salaki kulama nabi. Nabi mah tilok bohong. Sekali instruksi ti Gusti Allah, pasti instruksi ti Gusti Allah. Lain cara kiai di Cisoka. Wah, tama kiai raradutan apa kos itu. Salaki abdi mana abdi cak jana. Pokoknya sekali instruksi pasti instruksi. Percaya angkap ke dipencit dengan naon. Masya Allah. Eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki. Lantaran salakina tilokna bohong. Tilokna bohong salakina. Ya Allah, ya Rabbi atuh urang papan babajikan deuk percaya kumaha ka salaki. Balik jam 12 ke atas di mana? Ngariung rada lambat. Acet. Masya Allah, kok mau kifudolim? Masya Allah karim. Nyana mah setengah bajingan sebenarnya. Balik peting ya jangan. Orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah. Rahasia perusahaan teman. Atuh sia mah bapana bapak rusak. Tai dek percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki. Balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak. Ieu mah rada tajem kieu. Biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak. Lah budak tah. Orenganan. Mal bejakeun deui bae. Ieu mah baja, ieu mah Kak. Ieu mah parfum awewe mah gosok. Nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh. Orenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun budak. Aya anak saha deui atuh. Dek percaya kumaha pemajikan kanu jadi salaki tuh. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nah geus heseyeun iblis datang deui ka Kangjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak maneh jeung maman teh seserian ningali tingkah man teh kuresep haju maneh dek dipencit ieu nurut bae. Selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail kula moal keluar ti perintah Allah sebab abah kula nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kangjeng Nabi Ismail joger bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta. Nah iya. Atau abri nu buta atau geus. Eta berarti lelengseran ti ditu eta. Ya Allah ya Rabb. Jadilah kuari syariat ketika urang datang ka Mina nimpahan Jumratul Aqabah, nimpah hula wusta Aqabah, hula wusta apa sasakalana eta. Ya Allah ya Rabb. Langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bismillah Allahu akbar. Tarik kalhut. Tarik dekat tungkulkeun ka anak. Teterak. Cek Kangjeng Nabi Ismail, Abah
sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi. Ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga abah. Ulah aya karunya abdi geus siap jasa. Sekali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik ka luhur kenceng. Ka handap geus. Teu teurak. Sama sekali teu teurak. Udah Kangjeng Nabi Ismail bah. Coba ganti pesona bah. Coba ganti pesona ke heula. Ieu abah lain lalagaan ieu peso ke. Urang coba heula ka tangkal korma. Langsung dibabetkeun ka tangkal korma. Cek. Buntung tangkal korma. Coba ka batu langsung dicoba ka batu. Brak, beulah batu. Kurang kumaha abah. Kurang kumaha. Coba sakali deui bah ieu pencipta nu pancang jasa ieu. Kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah. Masya Allah karim. Tasih keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun. Budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng. Can lempeng ieu mah geus pohara. Tauhid ka Allah mantengna pohara. Ya Allah ya Rabb. Ai kieu ti Nurjaya mah lain deui. Nah, pencit deui sekali deui. Begitu dek dipencit deui. Falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul ka anjeun gantian Ismail. Masya Allah Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bizibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalil kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga. Langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cek Kangjeng cek malaikat Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cek Kangjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamdu. Urang kuring nyaho betah gorenganan maca betak cato teu nyaho dongengna tak kuari we nyaho gorenganan Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim. Kepasrahan anjeun ka kaula, kabageran anjeun terhadap umat, kadedeh anjeun terhadap umat, kabarahan anjeun terhadap umat, maka bakal diabadikeun terus setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun. Urang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Nah disebut sholawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da sholat 7 kali tapi ba'da subuh mah 40 kali insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah. Bae eta mah merepet dur-dur pet. Atuh pada teh koret aya 3 bagian, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Ai koret doang mah koret doang kata tangga koret tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa koret mah
kayak koret merepet mah tatangga teu dibere anak teu dibere nyana mah jang nyana aya eta ngaranna koret merepet koret merepet dur pet mah tatangga teu dibere anak pemajikan teu dibere nyana ge hayang jajat menta contohna sieun eta kan merepet dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa dia eta mah boga lauk tembang ge diteudeun di handapeun anggel kanyawan ceulina ku cucurut ya Allah ya Rabb. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100 malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100 malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji Haji Pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga ribut aya naon makan belati geus dikieu-kieu horenganan ngabagina teu akur buntut ka imah ceker imah hate imah hulu imah cek tetangga aing naonna goblok ribut kadanan mereka batur lu aya ge ngabagi geus teu beres masyaallah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajeun mah kitu tadi Cisoka mah kabehan ya Allah ya Rabb. Nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan loba nu ti jararaut ti Baghdad ti Iran ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaisimawan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimat syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung baheu lain haju maraca syahadat pugunyana ge subuhna kieu teh Allahumma ini bang cak anakna bah emang duhat ada loba omong dia aduh atuh lamun anak kos kitu atuh masyarakat ge leuwih ti kitu sarua bae kabehan horenganan nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut ti Mina terus datang ke tempat pangsaian Mas'a iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kiai-kiai urang nu laluhung kira Syamna di dieu di ditu abuyana bu Kiai Abdul Halimna di dia Abuya Ardanina ieu teh dijadikeun contoh ku urang kabehan lain sekadar ilmu dibaca nah hungkul tapi ieu ke masyarakatanana meureun nu mantak masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba bisa daek baca sholawat di dirina meureun aya marhabaan hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi hartina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk urang babarengan cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah keur kitu make samping kieu make jas kieu make pakaian polisi ketika urang Allahu akbar mah hate urang sarua ka Allah polisi hanya jadi pengamanan hungkul untuk dalam negeri berikut hukum TNI untuk pengamanan dalam berikut luar negeri eta teh jangamankeun negara urang bertugas supaya manusia aman diamankeun ku manehanana bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah bisa ngaji tentrem ka Gusti Allah bisa ngembangkeun agama lillahi taala
jadi alhasil salah nak polisi jadi polisi ka Allah, abri jadi abrina ka Allah, presiden jadi presiden ka Allah, menteri berikut gubernur bupati kabehna perangkat ka Allah, urang masyarakat tuh komo kegiatan naon sarua pada ka Allah, ai ka Allah nuturkeunana Kangjeng Nabi, nuturkeunana para ulama para aulia Allah, tuturkeunlah eta ulah mengkal ulah empungkal pengkol. Nu mantak nu paling hebat dina Al-Qur'an kan dijelaskeun innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Masyaallah jelema nu ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah teh dina syariat nu bersyariat dina syariat nu berthariqah dina thariqah nu berhakikat istiqomah dina hakikat insyaallah eta teh bakal fala khaufun alaihim wala hum yahzanun moal aya khauf jeung moal aya hazan boro-boro di akhirat boro-boro di kuburan di dunia keneh ge ahli Allah ma fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ahli syariat lamun urang ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah dina syariat insyaallah maut di jero kubur moal aya khauf jeung moal aya hazan moal aya sieun ibu bapak maut begitu maut bakal aya pertanyaan malaikat lantaran di dunia disebut Allah tsumma istaqam istiqomah dina syariat artina istiqomah dina syariat teh kumaha lamun haram singnya haram kenana ka hate urang oh ieu mah haram lamun makruh cek hate ieu mah makruh ieu mah wajib cek hate ieu mah wajib urang laksanakeun ieu mah sunah ieu urang laksanakeun ieu mah mubah oh ieu mah mangga rek kumaha oge geus nu haram haramkeun jauhan nu halal halalkeun silahkeun nu wajib laksanakeun istiqomah ulah nu haram di halal nu halal di haram ieu lah nu bakal cilaka sebab teu istiqomah. Panjang urang menceritakan tentang sumastaqamu datang kad fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kabelah ditu nama jelema nu kos kitu teh ulaika ashabul jannah khalidina fiha jelema nu Allah pangeranna istiqomah dina syariatna bakal diasupkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Di surgana lain ngontrak sapoe dua poe tapi khalidina fiha. Mudah-mudahan ku cintana urang ka Allah, ku cintana urang ka Kangjeng Rasulullah, cintana urang ka para ulama, cintana urang ka para aulia Allah, urang dijadikeun ku Gusti Allah ashabul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kang den gawe kekuatan yamma wa yudakharu lan den simpan yamma jinsi mayas tambetul adamiuna saking jenis barang kang amri amaim jinsi mayas saking jenis barang yastan betul ngopri cukul ing masa pala damiuna bangsa adam kabekal kumhi kaya kumhi syairi lan kacang syair wadokni lan gandung wazrati lan jagong walaruzi lan beras wal adasi lan kacang adas wal himsi lan kacang himis lubia lan kacang lubia wanawia lan umpama kabeh wa malayuqtatu lan barang kang ora den gawe kekuatan yamma kal kamuni wal karawiyati kaya kamun lan karawiyah wal kazbarati lan kazbarah katuncar wal khadrawat lan sakit palawija wal halbatilan halba wal fulfuli lan fulful lan cengit cabela turmusilan turmus lan buah caking kayu kang pait wasim-sim lan sim-sim la zakata fil jami' ora zakat wa malayuk tatulan utai barang kang ora den gawe kekuatan yama iku la zakat ora zakat iku wajib fil jami' dalam sakabe inda syafi'atin dalam mungguh kang mazhab syafi'i wa qalatil malikiyatulan ngucap sakang kang bangsa malik
zakati kalawan dan zakatan bidzalik dalam mengkon malayuqatat agala Abu Hanifah talan ngucap sapa Imam Abu Hanifah wujub zakat iku wajib zakat bi kulli ma kharaja dalam saban-saban barang kang metu yang minal ardi saking bumi bila syarti nisabin kalawan ora syarat nisab la farqa bainal khadarawati wa ghairiha ora beda iku mawjudin dalam antarana sakeh palau jalan liana khadarawat wa qayadahu bima yusar lan ngaidan ya Abu Hanifah ingkul ma kharaja bima yuqsadu kalawan barang kang dan sejaya ma bizaraatihi bima yuqsadu kalawan barang kang dan seja bizaraatihi kalawan nandura ing ma istighlalul ardi opo ame penghasilan apa penghasilan bumi adatan ing dalam munggu adat pada zakat indahum maka ora zakat iku maujud indahum ing dalam munggu Hanafiyah ilawi atabin dalam umpamane atab wasyisin lan asyis binawi atabin dalam umpamane kayu sul wasyisin lan asyis sukat watimnin lan timnin batu mentawasapin lan sapala pakorma abidibatihin lan bini samangka liana la yusadu bihadhil asya istiqdalul ardi nasatuhune kalakuani koraden saja itu bihadhil asya kalawan ikilah pirang perkara istiqlalul ardi opengala pasile bumi wa nama walan ngundake ardi adatan ing dalam mungwadap bikhilapi malawi taqada kalawan perbedaannya barang kang lamun ngalep ya wong ardon musyajarata ing tanah kang den pelakan kayu wa muqasobatan atau kang den pelakan tebu wa munbatan lil hasis munbatan atawa den cukulaken lil hasis atawa gitu manbatan kan cukul lil hasis kado hasis fatajibu zakatu maka wajib apa zakat bil khariji minha dalam kang metu mina saking abdan lianahu kana zatun kharij gullatun wafiratun iku poton kang sempurna istadallalan medalil ya Abu Hanifah biqaulihi ta'ala biqaulihi ta'ala kalawan dawan Allah ta'ala ngadawi ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wallahu alam bimaradi aling-aling ngake kang barang iman kan ya alladzina kabeh anfiqu gawe napaka sira kabeh min thayyibati ma kasabtum saking sake becike barang kang asab sira kabeh wa mimma akhrajna dan saking barang kang metuaken isun agung lakum kada sira kabeh minal ardi saking bumi wa qaulihi ta'ala lan dawan Allah ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadi lan pada ngawekeun sira kabeh haqqahu ing akeh yauma hasadi ing dalam dina panene ing tamar wa dhahaba Abu Yusuf wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi jenis puji kulillah tangtu kada Allah al-Qadiri kang maha kawasa al-alimi tur kang maha uninga an-naziri tur kang maha ningali al-hakimi tur kang maha bijaksana al-jawadil karim tur kang maha loman tur kang maha berehan
Rabbir Rahim tur kang mangeranan tur kang welas asih munazzilil zikril hakim tur kang nurunkeun ing zikril hakim wal Qur'anil Karim tegese Qur'an wal Qur'anil Azim tegese Qur'an kang agung alal mab'uthi bidini nyatasekang dan utus kalawan agama al-qawimi kang ajeg wasratil mustaqim lan agama kang ajeg tegese agama kang ajeg kang kaya jembatan kang lurus salatu wassalamu ala khatamir risalah tawi rahmat Allah kang dan parangi kalawan ngagungaken lan hormat Allah Kumuga tetap ing atas khatamir risalah kang mugasi ing risalah wal hadi minad dhalalah lan kang nuduhkeun saking kasasaran wala musyarrifir rusuli lan ing atas kang mulyane pirang-pirang utusan di asyrafil kutubi wal kitab lan ing atas musyarrifir rusul kang den mulyakeun saking pirang rasul kalawan leuwih mulyana pirang kitab biasa bil kutubi kalawan leuwih mulya pirang-pirang kitab wal kitab tegese kitab Muhammadin nyatane kangjeng Nabi Muhammad an-nabi ummi kang dari nabi tur kang bangsa ummi al-arabil amin kang bangsa Arab al-amin tur kang kapercaya wa ala alihi yahudatil mu'tadin lan nyatase pirang-pirang keluargane Muhammad pirang-pirang kang nuduhkeun ingkang oleh pituduh kabeh wa sahabihi lan pirang-pirang sahabate kangjeng Nabi Muhammad al-akhyar pirang-pirang kang den silih muntakhabin tur kang den selir kabeh sallama tasliman katsira lan muga hormati Allah kalawan hormat kang akeh tasliman katsira kalawan hormat kang akeh sadaya puji tangtu ka Allah lamun bahasa sadaya berarti loba dihitung lobana ternyata aya 4 aya puji hadis alal hadis puji hadis alal qadim puji qadim alal qadim puji qadim alal hadis eta kabeh puji nu Allah puji hadis alal hadis mujina makhluk ka makhluk urang muji ka pada urang eta puji nu Allah puji hadis alal qadim mujina makhluk kanu maha qadim yane ka Allah urang muji ka Allah nu Allah puji qadim alal qadim muji na Gusti Allah ka Gusti Allah nu Allah puji qadim alal hadis puji Gusti ka makhlukna nu Allah jadi kabeh puji teh nu Allah nu urangan nu mantak nalika jelema hayang kapuji ria ngaranna ria jadi ria teh termasuk kana musyrik ngan musyrik khafi sebab nu hayang kapuji mah Allah jeung anu wajib dipuji Allah sebab puji sadayana kagungan Allah ketika urang hayang dipuji urang nyarupaan ka Allah musyrik ngan khafi urang make baju golak-gilak cak pikiran urang supaya pantes kadele ku makhluk abe bagus kadele ku makhluk ria urang make cincinna golode
ayang kalem mah pajar dukun ria kurang salat berjamaah nu mantak berjamaah sia kunaon mantak berjamaah di ditu aya pimitoheun aing ria sia nu mantak ngaji poe Minggu kunaon tatangga aing masuk ngalem kan masuk ngaji poe Minggu geus aing mah abe tatangga aing nyaun bawa aing ngaji ria mang tadi naman teh ngaji kuari ngaji pemajikan ngajakan baik i pemajikan senangeun jasa lamun aing ngaji lah aing ngaji bae demi cintrong ria sarua bae jasa yang mulus usoli di usolianana maka lillahi ta'ala kabeh maka lillahi ta'ala pibuktian teu urang nu maka lillahi ta'ala jeung teu asli nama hakikat nama teu lillahi ta'ala urang teh urang encan kaasup syahadat minimal munafik ieu bangsa beungeut munafik kabeh embung nya di munafikeun mah tetep seuneun aduh mantak di makom ieu urang syahadat berguna atau di makom itu mah lantaran can aya rasa apan asyhadu teh nyaksian abdi ai nyaksian mah kapan kudu geus bener-bener menghadiri tah hesekna teh lain padu illallah 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 wuh udang-udang nasa gede roda Vespa berincan kaharti syahadat can karasa syahadat can karasa atuh can jadi rekatna nu mantak urang asup ka wilayah eta dituntun supaya asyhadu urang bener nyaksian abdi bahwa sanyana pangeran wajib disembah eta Allah nah kuari kasaksian bahwa Allah teh bener pangeran kumaha kasaksianana kurasa Allah teh kadeuleu ku urang Allah teh kadeuleu ku urang Allah teh kadeuleu anta budallah ka annaka tara wa illam takun tara ka annahu yarak encan datang kadenya encan jadi norekat mah sanajan kuari ngaharamkeun sabeker sanajan manehna ngaharamkeun make calana ceuk ulah mah awewe nu haram make calana mah lalaki ulah make awewe teu make tere hese ieu kitab teh apa deuk mengarah ka dinya deuk mengarah ka dinya ya kitab ieu diaji kuno teu masantren bangpak teh kita bibalila laga dek mengarah kadinya ta dek supaya asyhadu teh karasa abdi nyaksian karaksa nyaksian mah kadeuleu hadir wali Allah maka rasa hadirna jeung Allah wali Allah maka kadeuleu Gusti Allah lamun nyaritakeun kadeuleu atuh hese dicaritakeunana lantaran teu urusan rasa jelema diheureyan di naon kitu ngaranna di naha-naha
lantarannya anak kasep kunaon ibu kakak bogonya hidungnya pendek tapi tetep baik lantaran karasana ngeunangeun meureun gojana rasa beda aya ikatan batin antara Ki Zaid jeung Sarwiti sadajan Ki Zaid nama kasepna luar biasa Sarwiti jorena luar biasa deh tetapi aya ikatan batin lain deui perasaan lain deui. Nah urang ge supaya datang karasa ulah aya puji-puji anu nempel di diri urang hayang kapuji ulah adapun batur muji ka urang terserah batur adapun urangna ulah hayang dipuji. Nah ieu kitab teh deuk mengarah ka dinya sirrul asrar rahasia ning pirang-pirang rahasia yakni di jero rahasia teh aya berbagai rahasia-rahasia. Naon eta? Ma'rifatullah. Naon eta? Nurun ilahiyun. Cahaya ilahi. Urang lamun nyaritakeun dina kitab nu tadi mangan sakadar nyaritakeun wudu salat. Bag-baganana zahir. Bagian ubudiyah, bagian muamalah, bagian munakahat, bagian jinayah. Sakitu. Tapi ieu mah lain eta. Ieu mandek nerobos ka jero kolbu. Dek didele di kolbu teh aya naonan. Bakal kajawat. Di jero kolbu bakal kajawan aya naonan. Masyaallah karim. Anu aya di jero kolbu teh bakal muncar kana beungeut. Lamun di jero kolbu aya nur ilahi di beungeut aya nur ilahi. Lamun di jero kolbu aya apansa di beungeut aya apansa. Lamun di kolbu aya sekupi di beungeut aya sekupi. Lamun di kolbu aya wanita di beungeut aya mencong-mencong. Kajawat ya Allah ya Rabb. Sahabat rek namu ka Sayyidina Utsman di jalan aya wanita ngajak seuri. Dilirik ku sahabat bari senyum. Geus eta mangan sakur sakitu datanglah ka Sayyidina Utsman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Sayyidina Utsman. Maneh teh zina. Cek Sayyidina Utsman zina. Kaget sahabat iraha zinahna nuntut ka Sayyidina Utsman bawa jak ulama henteu zina seuri Sayyidina Utsman ulah marah cek Sayyidina Utsman ngaku jeung teu ngaku nangke terhadap maneh sorangan da mah tapi kula teh zina tapi kula ditingali di mana mata anjeun aya seorang wanita senyum langsung minta hampura ka Sayyidina Utsman cek sahabat janabi akhir zaman tos teu aya jawahyu parantos teu aya tetapi aya kene manusia anu seperti jelema nu dibere wahyu di mana mimitina ieu ngakunya na bahwa tadi kula neuleuh awewe ngajak senyum wow atuh lamun Sayyidina Utsman nyaritakeun kos kitu kuari ge hamba-hamba Allah aya nu modal Sayyidina Utsman kuari ge aya nu tadi ngabonceng jahe kudu kanyahoan kuari belah mana cenah ge mal dibejakeun geus puguh anu hayang ping-ping herang mah masyaallah ping-ping ieu rek herang deukeun teh jatuh kadeun asallah menyon eta na bae tah kan Sayyidina Utsman mah bisa neuleuh di mata aya wanita di mata aya jabatan di mata aya mobil di mata kadeuleuh. Ya Allah ya Rabb emang teu kadeuleuh atuh kadeuleuh. Sinar nu aya dina kolbu ka dieu ka mata ka tarang ka pipi anu bisa neuleuh di mata anu bisa neuleuh di tarang anu bisa neuleuh di pipi Allah karim mentek sing hade jeung ahli Allah mah nyana sok senyum baik itu nyahoeun nyana mah sebenarnya atuh macem-macem kumaha Allah merena
mantap loba nu kaget kasina Abu Bakar Siddiq, kasina Umar, kasina Utsman, kasina Ali. Ketika berbarengan dengan loba hal-hal anu percis seperti mukjizat. Nah, ieu naon di dadana di kolbu nangis eueuna naonan kecuali Allah. Geus datang ka sirrun min asrarillah, ialah sirrul asrar. Jadi sadaya puji kagungan Allah. Oh, lamun dibahas make alat panjang. Alna bisa alil jinsi jinsul hamdi, alil istighraqul hamdi, al gitu alil ahdi, alhamdul ma'hud. Tebakos itu mah bagian santri guys. Netong mondok geus nyaho kaler kidul tuh. Nyaho kaler kidul tuh atuh guys. Masya Allah karim, nikmatna urang ngaji kos kitu tah. Jinsul hamdi, kullul hamdi, alhamdul ma'hud, geus geunaheun jasa. Ya Allah ya Rabbi. Atuh lam naga sarua bisa lil milki, bisa lil istiqaq, mantak lillahi iku milik kadu Allah, lillahi ku itu kang kahak kadu Allah atuh bisa bae. Masya Allah karim geus geunaheun. Geus alna 3 lamna dina lillahi 3 kali 3 jadi 9. Geus bisa ku urang dibaca 9 macem. Coba hiji-hiji kiai moal geus datang ka asar atuh. Engke bae teh mai mondok. Kiai cenah kula geus kolot ieu mah. Emang di pondok pesantren teh narima nu kolot. Nu kolot ditarima, moal kebel mah santrena teh nu kolot mah. Moal kebel bener teh mah geus ditarima jasa. Kula ge aju nelean lahan bae di belah mana. Aduh Gusti Allah. Agawean santri nu ngora keneh togos kitu. Al-Qadir teh anu maha kawasa. Qadir teh mustaq. Jadi di dieu ta'liqul hukmi bil mustaq. Cik ahli nuzur mah ta'liq bi mana tartib. Jadi berarti tartibul hukmi bil mustaq. Bisa diusir bi kaunil mustaq min illatan. Nuduhkeun bahwa mustaq minhu teh alat. Jadi al-Qadir teh mustaq minhu qudrat. Jadi kana qala alhamdulillah li qudratihi. Seluruh puji ieu ada datang tu ka Allah. Nah, li qudratihi kulantaran kawasan Allah. Beuh, mantap jasa. Ye ngaji teh lamun dikitu-kitu teh resep. Beki puyeng maksudna. Waktu kororo segedengkeun geus jelas andal ilat tutasur dalil wal ma'lul tutasur dawan. Ilat bakal jadi dalil, ma'lul bakal jadi dakwah. Itu teh naon dalil qudrat, naon ma'lul netepkeun puji ka Gusti Allah. Eta dakwah ngaranna. Jadi atuh Allahu mustahiqun li jamil mahamid. Allah ngahakana sakabeh puji di dalilan nu mantak Allah ngahakana sakabeh puji li qudrati lantaran maha kawasana Allah. Geus kurang bisa dijieun dakwah jeung dalil. Lamun nyaritakeun dakwah jeung dalil berarti aya muqaddamah sughra muqaddamah kubra natijah. Berarti urang make ilmu mantek, tinggal neangan martil bae. Aduh Gusti Allah bagus. Ngaji alat teh kos gitu. Anu mantak eta ayat bisa dibongkar ku urang dipreteli. Dipreteli ayat teh per kalimat per kalimat. Dipreteli ku urang teh antara mubtada jeung khobar. Dipreteli ku urang kabeh mimiti make ilmu sorot tentang mustaq jeung mustaq minhu kumaha. Ieu teh istiqoqna apa istiqoq shogir apa istiqoq kabir apa istiqoq akbar. Eta kudu kanyahon emang kumaha gitu. Budak kuari mah menang hadis dina majalah ge geus. Saudara sekalian. Ya, tanya kurang mustaq minhuna. Tanya kurang istiqoqna. Emang kumaha gitu. Nah iya, aya istiqoq, aya fan istiqoq. Salah satu fan di antara 12 aya fan istiqoq. Jangan nyahokeun pa mustaq minhu anana kumaha ieu. Qadir di mustaq tina naon? Tina qudrat.
istiqoq sogir apa istiqoq kabir didolo kurang dina kalimat-kalimat na huruf nu aya dina mustaq minhu jeung huruf anu aya dina mustaqna disapagodoskeun kurang sapagodos awan teh je mang teh hese ngaji nu mantek teh kipu dali aing kudu dibayar ge hese ngaji tuh bisa maka dinya bae hese ngaji teh lalagan ya Allah ya Rabb tuh kan iya lain lalagan ngaji dipreteli ayat per ayat jadi ditun lain wajib puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat kunaon atuh kadituna wa yajibu shaumu likulli mukallafin aqilin kunaon jadi kos kitu di mana eta bongkar ku urang di urang ge loba mun bengkel bisa bongkar pasang teu bisa jadi na Al-Qur'an ma aqimus shalah wa atuz zakah kunaon atuh dina kitabna jadi watajibus salat bongkar ku urang nah hendak kadeleuna bangun lalawara di pondok pesantren malalagaan padahal keur ngabongkaran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim melalui alat-alat anu 12 belajar sorop heula nyana fa'ala ya fulu fa'ala nasara yansuru nasra darabayati wa darban dos kabelah dituna wa hum ya hum antum anak manuk atuh belajar kitu heula kabelah dieuna belajar nahu mimiti amil heula ilmu nalawamila pinawamil miatu amil jatuh manawiatu terus amil teka bagi dua malah jadi tilu gua rima hiji amil zati kedua amil manawi katilu amil nikah ada pelanggaran anak namantek bisa maca kitab deh kumaha ngaranna amil abdi nawan cirina kumaha ngaranna amil manawi sabaraha amil abdi sabaraha amil manawi jadi geus urang gok maca kitab teh oh geus kaharti langsung geus mantak kiai mah lamun di imah ustaz santri kieu bae di imah tanelekeun kitab unggut-unggutan bener tanya ku anakna teh teh keincuna kunaon unggut-unggutan teh kunaon teh hebat jasa oh jaeunya pinter meureunnan bapak kolot teh orang di dalam teh aku wancuna bah tibalik kitabna bah sia jasa orang aki-aki teh bos gitu ya Allah yalah Al-Qadir geus urang dijadikeun muqaddamah sugra muqaddamah kubra engke bijil natijah hayangnya Allahumma mustahiqun li jamil mahamid dialatan kuli kodrati jadikan gora ya ieu mah kulantaran rada kurang sehat ka insyaallah urang caritakeun leuwih lanjut al alim wallahu a'lam bissawab.